Di luhur ge disebut pejabat ku rakyat. Da jara di pejabat teh eta teh dicoblos rakyat, lamun rakyat eureun nyoblos nyarek jadi pejabat. Jara di pejabat eueuh rakyat nyarek mimpin cucungu. Matak saenggeus jadi pejabat teh tong sok api-api poho ka rakyat. Apan silai dararadi teh lantaran dicoblos rakyat, hargaan ka hayang rakyat, apalkeun ka nyeri rakyat, sing wawuh kana kabingung rakyat. Itulah nu diarep-arep ku rakyat. Lain pagede-gede bak. Karena nahawan baligo gede, rakyat mah teu butuh baligo, butuh lagi gawe gede ke rakyat. Ulah segala rupa ke rakyat, kenyataan mana bro? Disebut pejabat teh ku rakyat we. Da rakyat eureun nyoblos mah teu jadi pejabat, mata rakyat mah teu butuh janji, tapi rakyat butuh bukti, rakyat teu butuh waos nyorocos, nu penting mah aya buktos. Urang jadi pejabat